wiku ya pertapaan ajaran linau wiku ya pertapaan ajaran ya linau ajaran ingkang lino ya linawi aja puspita arum nararukma narawata nabunyuku sawuyun kayu urang pada namprakeun panangan kiwa lan tengen ya urang munajat kanu kawasa sangkan urang dipaparin bagja lahir bagja batin itu nu dipamrih kalian salamet dunya salamet akhirat laras kula lamun urang keur aya di alam dunya sing bisa ngajalankeun rel-rel pikamanusaan ya hayu urang lobakeun ibadah urang lobakeun tutulung kanu butuh mere mawe kanu daek ngeureuy milari pangarti pibekeleun urang di alam dunya kitu kaayanana ngawartos ayeuna beda dalang beda garapan najan sainung sabapa beda regarap beda karakter masing-masing pada gaduh karakter sewang-sewang didik para wali nyebarkeun agama Islam nganggo seni budaya wayang nya ari wayang dipimpin dengan kusilip sinir siloka sastra jeung sasmita aya dina gunung Nasimul sagara nasiloka guareun urang sadayana maulum urang teh maju ka kolot ulah rusuh urang salse asal tamat tepi ka waktuna gitu alon-alon asal kelak gentur tinutur gentakan cinarita gelising kang kapiwar ya di hiji kampung angang ka kota mencil tunulian cek bahasa Sunda nate menengang tinu sejen ya kalingkung kuluweung kalingkung ku gunung pakebonan aya hiji bumi alit tapi campernit bari dipayuneunana eta bumi aya balong leutik cai na herang ngagenclang ini indah katingalinanya eusi dina eta balong loba laukna lauk patin lauk gurame lauk jaer jumbo kan eueuh sot teh toke itu keayaanana daya sanes ieu teh hiji kampung anu panonoban ti
jalmi-jalmi ti wetan ti kulon ti kidul nya pangajarkan kadinya anu dispan aya istilah dipandang di pisepuh ieu mujalmina nya kuno tatama kuno milari ilmu penemu kelas pibekelen hirup margi jalmi teh lekat kana ibadahna nguping adantara talangke di masjid sok gancang umajak kasakabalarea kakasihna Nur Laila Allah kalayani desan ku Dewi Nurwati nya ieu dua insan putra sareng rame sepasa di dinten ukur urus tatanen komo tina asal haldo lajeng anjeunna kersa lumampah ka sawah ka kebon karima balik kejadian dina dinten kamari mah bade panen pisan nya mari kebon sisi walungan beak ku cai Allah kabanjirannya nepi ka bahkani nyengir teh boga naon-naon erep ka palit sang mapanita dangu-dangu nirangan dika ngabagiakeun ka ingkang putra kanca Allah kumaha sepuh lain loba nu karasa ari geus kolot kanca tangtos usiana parangtos lanjut paingan cek bapak kula baheula sia meungpeung keur ora ulah popohoan teuing ya sing bisa ngatur awak hiji sing bisa ngatur awak ngajaga waruga katilu kumaha tah atur akhlak jeung kalakuan ulah tunggul di parut catang dirumpak pagawean ulah ka mana-mana teh mawa kabogoh nya nya kitu pisan nu dieu anu dipanjul mudah-mudahan we kan jadi anak mah ulah nurun ulah kade nur ceuli geus kurang dengena panon misruam nempo aksara teh kareok komo lamun geus nempo SMS nepi ka ngageblek eta aksara nya ngageblek we siga boku sedengkeun boga HP teh ngan hiji-hijina bari jadul lain jadul layar totong batur mah disentuh aing mah ditotong we bakat WC ari HP beda jeung sejen aing mah sotoberi HP hidup BlackBerry lain Strawberry atuh apoho buah hati kembang soca mustika di alam pawayangan kami kadeudeung berang jeung peting kanyaah eueuh kaliwat kaasih teu kaliwat malah dilempudan kurasa kabingung rasa kamelah alas kitu pisan ari sepuh mah nya bari ieu budak teh geus eueuh inungna tos nu ngelis ka dieu kapayun bageul rada esedkeun eta panglinggihan jeung tong ngalamun wae keun meureun lain nasibna nah aya naon cenah ya pahan ngahulang wae ieu mah nya tapi noda mah kaula nu unyuk semangat kaula nampi kana pangbage nyangakeun samasungkem kau nyuk kasepuan eta sora kamari mah sola awewe teh alus ayeuna balelol eta jalma aduh palang siang eta mah aya kaewat begitu kalina teh eta hapunten tina kalapatan putra hirup ti zaman kelemut dina mangsa zaman keur budak ayeuna bangsa dewasa nesekeun tina sagala rupina boh nadana boh monokna boh ngurus sandang jeung pangangesekan janten sepuh malih kaula tacan tiasa ngulang tarima tacan tiasa mulangkeun cisusu seur sepuh tacan tiasa mulangkeun cisusu hapunten deh
karena kana ngarepotkeun pula. Eta basa teh mata nyelingit kana ati mata nyentuh kana hate nya tangtos kitu namanya entong dipake panglamunan entong dipake pamikiran jago hariwangnya geus ada teh hiji kolot ngurusanan anak kewajiban tisuk-suk tidungdung init kaleuweung init subuh datang poek dibelaan munah jeung mangul popohoan dibelaan kuli palen eta teh popohoan teh ngabelaan menjadi anak gitu aya paribasa suku dijieun sirah kadut hulu tapi kadut hulu 4 nyawa eta teh ku ngabelaan hidup henteu arah henteu pusing teu dipake sungkan hiji kolot dibelaan kahujanan kaibunan kapoe oge kesang badag kesang lemut masihan baju popohoan ngabela menjadi anak ikhlas ridho jeung korban merdeka gitu ari sepuh mah toh pati jiwaragana teh sanjana ari sepuh mah naon sabab pana ama popohoan nepi kapal badinya teh hiji hayang anak cager dua hayang anak bageul tilu hayang jujur opat hayang boga anak guna keur nagara guna keur bangsa dibarengan loba ibadah lakat kana agamana eta nu dipiharep teh eta ako timalan nu matak pelebah dieu pulangkeun pulang tarima kana jadi kolot entong ku harta entong ku bana tapi kunaon tah kinten-kinten pulangkeun tumarima ka kolotan mi HP ceuli mi HP panon mi HP ucap mi HP mi HP akhlak jeung kalakuan eta modal kahirupan modal utama nah anu matak aya babasan cek dalang mana-mana ge sok jadi ngabudaya bisi anak labuh kulaku runtag ku akhlak hirup sakama-kama ngalajur hawa nafsu ingkar tina hukum agama jeung dari agama jeung naon aduh hayang teh manis kaula indah ari nyai oke keda boga hajat ke ideng ieu kumaha cager dina waktos ayeuna pangesto syukur ku ngadenge hidup cager keur kolot meleuwih bunga leuwih gede ka bunga kolot gede keneh bunga tibateng jeung jigirna gunung modal utama manusia malintang cager ari cager awak dahar ngeunah sare tibra init kamana-mana hampang himping hate lalu gina sumanget gawe naon-naon ge da awak cager harus daya kacape komo lamun akhlak jeung kalakuan cager bari bener di mana awak cager akhlak bener teh yakin disebutna istri pasagi nu matak lobakeun bahasa nu keur pribadi jeung keur batur sing bisa ngabeda-beda lamun urang cager akhlak teh yakin bakal loba mercaya di mana loba mercaya moal lese nangan kipaya di mana dipercaya urang moal lese nangan baraya di mana urang loba baraya moal lese nangan kakayaan tina ya dukung atuh
jauh kena simpati. Jauh kena simpati. Nah, nu matak di dieu cara urang dengan kepercayaan jeung jalma teh sing bener. Ngan kale di mana dipercaya ulah ngaruksak, di mana hidup ngaruksak dipercaya ku batur bakal hilang kepercayaan batur. Engke teh bakal nimulkeun tamiang meulit kana bitis babasaan anak caraka data sawala anak cilaka indung bapak kababawa tuh si eta mah dipercaya teh geuning ngaruksak anak saha cenah anak si anu bapakna keneh ya leres kawan dah nyokok we kana pokok purwa dihaturanan ka dieu teh ama teh nempo sapopoe geus saminggu lilana rengkak paripola hidup teh rada beda jika anu ngabarungsina lamun plong juga plong kosong lamun ditanya tarapok langsung ngajawab loba ngahuleng namikiran salendro namikiran pelong kahari kunaon bagus kaula mah teu naon-naon biasa we sadi dinten ge kieu ulah kitu beungeut buruan hate budi kangkangna ati di mana beungeut mungun ngaluh eueuh gairah siriwanci anjeun keur menang kasdih atawa menang kabingung biasa-biasa isulah biasa-biasa waksa balaka nah hayang digawe ka kota jadi pegawai pabrik nah hayang sakola deui sekolah luhur hayang kuliah hayang diwisuda hayang TKW atau hayang TKW bisi hayang jadi artis dilaporkeun ku ama atau hayang naon apa hayang deui kaula mah biasa-biasa tong kitu wakca balaka daeun nu sejen iwala ama ungkul kolot masurti lah saresna kinten-kinten ka jelema moal penuh kunaon bari ceuri aduh hirup kaula aya di kampung ieu teh asa nyong asa nengang larasaan teh asa kohonye hapa aya babasan lamun pare teh mah eueuh eusian nasib teh mana goreng-goreng ting ari batur mah cacakan putraan bapak anu dilandeh tos gaduh caroge kaula mah umur tos tunggang gunung teh aya nu noel asa aduh tulung Rama ujar menang si peteng yatin mira ati peteng yatin mira ngangres penggalih nira
salin suma sang mapanita teu karaos cai soca ngalemereh mapai pipi Allah kuningalna si putrana asa tebih kana gaduh jodona padahal eta putra teh kurang kumaha dedeg sampai berupa kade gelisna bahwa ngajadi endahna bahwa ti kudat numpang aku eta enakna bahwa ti kudrat putra jadi hidup tengimutan peda batur sasama teges boga salaki leres nah teu kurang-kurang lalaki nulur lar ka dieu teh eta teh lain nek tarabas teuing nu mawa motor teh jodoh eta teh ngalaran ka hidup loh bapak nu kasep nu hoyongan ka nyai tapi hidup eueuh pisan perhatian ka eta lalaki nya siga nu acuh ulah nyalakeun ka diri da Allah ngalusurkeun mulang kali ka dunya awewe lalaki teh dikumpitan jeung jodona ngan ukuranana aya nu geulis meunang nu goreng patut aya nu kasep meunang nu goreng patut aya deui nu nurung cupu nu kasep jeung nu geulis ya nu butut jeung nu butut dah kaula mah penyeta tos kretek dina ati mah di kaula daya pratosan kanu seden teh 2 minggu lamina putra teh kantos ngimpen kaula teh ngimpi leres ngimpi kumaha cing dina ngimpi papenak jeung hiji jajaka di pakebonan nuju putra keur ngalas cengek dari teh cengek teh keur mahal putra teh nyangala ari keur kitu teh aya nu mawa bedil angin eta jalma teh ngala bajing teh eueuh ngabedil careuh beunang careuh ari anu jol kurunyung bagong kurunyung kuda eta jalmi teh dedeg sampai rupa hade kumis ngejepit aduh eta pangaeta patuanganana bangir bangir teh kumaha guru teh jiga guru nanar oh kitu itu teh jalmi teh cenah neng punten nyungkeun manawi nyanak cai kaula teh keresan cai teh aya kene setengah botol dipasikeun bari ngaleguk cai dina botol teh ari socana teh kucap piceup sabelah itu kurja perejep eta teh karasa kaula ge jalmi lu ngarejep sare lain ngarejep sare tapi teu karasa nyetrum eta panon kaula jangan ngenalkeun ceuk kaula teh jol kaula teh ngawati itu jol ngenalkeun cenah ngenalkeun akang gareng hah jajaka teh narana teh bang gareng cenah kitu kasepna teh jiga dewa kamajaya lumusur ti kayangan pati-pati boga salaki ge hayang kasih gareng hayang kagorengan lain gorengan gareng Raden jiga kumaha Raden gareng teh karangan deui jiga si Ako jauh pisan si Ako maraya goreng patut rada leuwih si ojan kumaha mun jiga tukang kenang kumus eta mah oces pitan mun jiga tukang salon si Lesta
sieun urun ti bapakna. Waduh. Jadi kaula teh lamun teh laksana ka eta pamegat sawios teu boga salaki saumur-umur oge. Naon sababna? Boga salaki kanu sejen mah ngabatalkeun. Pinosti kasayang teu mambar. Eca nira eca pagunaman catur nira nu jiraos raos lintang damar kalinan bumi diriung ku jama ngaleutkeun kabaret kembat-kembat catang pina racun senyata wikudur leka iring aswatama citra yuda citra sema maaf sampurasun aya tamu banget saha maaf kasepuhan mangelingi-lingi ini aya tamu nya kade bisi kila pangilariankeun Kang Gareng Ramadewati sampurasun kasepuhan mangga ligining kumaha damang ibading pangestu ieu tuti mana geuning seueur rencang kawan-kawan sadayana saya mangelingi-lingi sampurasun mangelingi jajaka aya jong dangging dipiriku gening mirik hariring lain nu kuring kagungan nu mahawening halan lain nu urang datang ratang ademan ewo pagulingan rana sewu manggulingan rana